Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa aqallul gusli sareng ari pangsa eutik na ngadusan mayit eta izalatun najasati ngilangkeun najis qobla goslihi dina samemeh ngadusanana itu mayit. Wahada sareng ari ieu aqallul gusli eta mabniun diadegkeun alama kana perkara sohaha nyohehkeun hukana itu ma saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i wa alama sareng kana perkara faroko ngabedaan saha ba'duhum sapalihna ulama bainal hayyi antara jalma anu hirup wal mayiti sareng anu maot bi anna hada kana sanyana itu goslu eta akhiru ahdil mayyiti akhir mangsana mayit fahtito mangka diati-ati sahalahu itu mayit biijabi akmali ahwali toharoti kana wajib pangsampurnana pirang-pirang tingkahna susuci bihilapil hayyi kalawan perbeda jalma anu hirup wal mu'tamadu sareng ari kawal anu mu'tamad eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta layus tarotu teu disyaratkeun naon taqaddumu izalatin najasati ngaheulakeun ngilangkeun najis anhu ti itu mayit kama sapertikeun perkara asarongi sarahan ila dalika kana itu ma saha ar-Romli Imam ar-Romli wa ta'mimu jami'i basyarihi sareng ngawalatraan sakabeh kulitna itu mayit ai isti'abu jami'i basyarihi tegesna ngawalatraan sakabeh kulitna itu mayit wasa'rihi sareng buluna itu mayit kama sapertikeun perkara fi ghuslil hayyi anu tetep itu madinang adusna jalma anu hirup wa in kasupa sanajan kandel itu sya'ru marotan kalawan sabalikan in amkana lamun ngongangkeun itu ta'mim biha kalawan itu marroh junuban kajalma anu junub au haidon atawa kanu head au nupasa atawa kanu nipas wa ila sareng lamun henteu in amkana payajibu mangka wajib non at-takriru ngabulak balik ila husuli ta'mimihi nepi ka hasil ngawalatraanana itu jami basyar bil ma'i kucai al mutahhiri anu suci tur nyucikeun itu ma'i li annahu karna sanyana itu guslu eta goslu wajibin adus anu wajib pasturito mangka disyaratkeun naon al ma'u caina al mutlaku anu dimutlakeun itu ma'u wa aqallul kapni sareng ari pangsa eutik-eutik na mungkus mayit eta satiru jami'il badani anu nutupan kana sakabeh awakna mayit in kupina lamun dibungkus itu mayit min goeri malihi tina salian hartana itu mayit bian kupina ku secara dibungkus itu mayit min maliman tina hartana jalma alaihi eta tetep ka itu manapakotuhu ari nganapakahanana itu mayit ao min baitil mali atau ti baitul mal ao min maukupin atawa tina harta anu diwakafkeun ala tajhijil mauta kana mulasarana pirang-pirang mayit ao min agniya il muslimin atawa tina pirang-pirang hartana jalma nu Islam kabeh payustasna mangka diiwal non rosul muhrimi payustasna mangka diiwal non rosul muhrimi sirahna jalma anu ihram wa wajhul muhrimati sareng laraina istri anu ihram wa aqalluhu sareng ari pangsa eutik-eutikna itu kapnu eta salah sulapa ipa tilu pirang-pirang lapisan dakaron eta lalaki kana kabuktosan saha al mayitu mayitna au unsa atawa istri walatakunu sareng henteu kabuktosan itu salah sulapa ip illa liman angin eta tetepikeun jalma taroka anu ninggalkeun ieu man
tirkatan kana tirkah zaidatan anu ngaleuwihan itu tirkah ala dainihi kana hutangna itu man. Walam yusi sareng tengah wasiatan itu man bitarkiha kana titinggalna itu zaidah. Walhasilu sareng ari kasimpulanana eta anna ujuba satril aurati sanyana wajib nutupan aurat eta limah dihakillahi ta'ala tetepikeun melesna hakna Gusti Allah ta'ala. Wa baqiyatul badani sareng ari sasesana awak eta lisa ibati hakihi tetepikeun cacampuranana hakna Gusti Allah ta'ala. Fa'ala hada mangka netepan ieu anna ujuba satril aurat lawa auso lamun ngawasiatan ieu mayit biiskotihi kana ngagugurkeunana itu satrul aurat lam tanpud mangka telulus naon wasiatuhu wasiatna itu mayit bihila pisau bikalawan perbeda kain asani anu kadua wasalisi sareng anu katilu fa innahu mangkasanyana itu kulun eusina kulun sani sareng salis eta mahdu hakil mayiti meles hakna mayit payajibu mangka wajib naon pa'luhuma migawena itu sani sareng salis mintir katihi tina titinggalna itu mayit malam yusi salagi henteu ngawasiatan itu mayit biiskotihima kana ngagugurkeunana itu sani sareng salis walam yamna sareng teu nyegah min humatina itu sani sareng salis saha gorimun jalma anu katempuhan mustagrikun anu meakeun itu gorim litir katin kana titinggalna itu mayit afada maedah kendalika kana itu kaul saha aromli Imam Aromli wa aqallu sholati sareng ari pangsa etik na nyolatan alaihi ka itu mayit ayil mayiti tegesna mayit al muslimi anu Islam itu mayit goero syahidil ma'arokati anu salianti maut syahid dina tempat peperangan eta ayanu ya kudu niat ieu jalma fa'la sholati kana migawe sholat alaihi ka ieu mayit wal fardi sareng niat fardu al mutlaki anu dimutlakeun itu fardu wa ilam yakul sanajan teu nyaritakeun ieu jalma kifayatan kana lafad kifayatan wayu ayinu sareng nangtukeun ieu jalma min hadirin ti mayit anu aya au goibin atawa anu eueuh bihai suyu mayiju kalawan sakira-kira ngabedakeun ieu jalma huka itu hadir an goerihi ti salianti itu hadir kakoli sapertikeun caritaanana ieu jalma hada lapad hada awil hadiro atau lapad hadiro au man yusolli alaihil imam atau kana lapad man yusolli alaihil imam awil ladzi fil mahrobi atau kana lapad alladzi fil mahrobi awil ladzi al imama awil ladzi amamal imamu atau kana lapad alladzi amamal imamu fala buddha mangka temenang teu eta misti mindalika tina itu ta'yin apada maedah kendalika kana itu pala buda mindalika saha adai miri imam adai miri wala yuhtaju sareng teu dipika butuh naon ila ta'yinil mayyiti kana nangtukeunana mayit al hadiri anu hadir itu mayit bismihi ku ngaranna itu mayit wala ila ma'rifatihi sareng teu dipika butuh nganyahokeunana itu mayit waktan niati dina waktu niat ka goeri hadihi sholati sapertikeun salianti ieu sholat mayit wahada sareng ari ieu ta'yin eta awalul arkani kawitanana pirang-pirang rukun wayaqulu sareng kudu maca ieu jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar arba'a marotin kalawan opat pirang-pirang balikan bitakbiratil ihrami sarta takbiratul ihram kama sapertikeun perkara yu'lamu dikanyahokeun itu ma min nadmi kalamihi tina runtuyan kalamna musannif
Li annahu karena sanyana itu kalam eta akhirun anu jadi panderi min pa'lihi tina pada melanana Kangjeng Nabi. Apada maedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam ar-Romli wahada sareng ari ieu yaqulu Allahu akbar eta sanil arkani anu kadua tina pirang-pirang rukun wa sareng ari ieu jalma eta qaimun anu ngadeg palayaji umangka teu nyukupkeun naon al-qu'udu diuk in qadaro lamun kawasa ieu jalma alal qiyami kana ngadeg li annaha karana sanyana itu salat eta fardun fardu kal khomsi sapertikeun salat anu 5 waktu ae walau kana tegesna sanajan kabuktosan itu mayit eta sobian budak wa mroatan sareng awewe ma'a wujudi rijalin sarta ayana pirang-pirang lalaki wa in waqa'at sanajan tumiba itu salat lahuma ka itu sobi sareng imro'ah naplan eta salat sunat riayatan karena ngaraksa li suratil fardi kana rupana salat fardu wali annal qiyama sareng karena sanyana ngadeg eta huwa ari itu qiyam eta al muqawwimu anu ngadegkeun li suratiha kana gambaranana itu salat papi adamihi mangka eta tetep dina henteuna itu qiyam mahwun ari ngalebur li suratiha kana gambaranana itu salat bil kulliyati kalawan sakabehna apada maedah kendalika kana itu kaul saha Ibnu Hajar wahada sareng ari ieu qiyam eta salisul arkani anu katilu tina pirang-pirang rukun sumaya qra'ul fatihata wallahu a'lam bissawab.